Pak, aya tamu Pak. Alah, paling gak pinjol. Ye, lain Pak. Ima janda teh tetangga orang. Boloon, lain tadi ngomong. Haling. Neng Seli. Mangga tuh kalebet. Isin Pak. Pan isin, tenan naon. Anggap aja rumah sendiri. Panggilin AA bae. Jam masih muda ini AA mah. Ih, si Bapak. Si AA. Bisa baik. Ayo kalebet heula. Ceng. Aceng ulin heula nya. Geus gara-gara itu keluar. Bapak rek rapat heula sagedeung ieu. Penting. Rapat naon Pak? Moal ngarti budak leutik mah. Yo, geus segera jajan ka ditu. Kurang Pak sakieu mah. Astagfirullah, jajan naon kitu? Mabok atuh Pak. Dia kuaing. Ngomong di sakali deui. Entah tuh Pak lalagaan. Kamarana ieu nya? Pak, Aceng. Siap Mak. Kamana Bapak dia ieu? Aya di jero Mak. Duaan bae jeung Rangda kerapat cenah. Modar Bapak dia kuaing. Mana jelema ieu? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya Mama. Semoga panjang umur, sehat selalu. So sweet. Sugan, Bapak duaan di jero imah selingkuh. Selingkuh? Entah atuh mah. Wah, Mama dibohongan ku si Aceng. Mana eta jelemanya? Aceng, dibawakeun pangebuk dia kuenya. Sampai mana orang tadi, Neng?